Rokok sabatang deui ya, tapi korek mah. Minjem ke sadi dieu. Aing mah. Budak. Minjem korek. Naon? Minjem korek. Naon Isa? Minjem korek. Ah, bener mana Isa, aing teu nyangka mah cicingeun-cicingeun. Nah, cicingan naon? Pan heueuy aing keur cicing. Minjem korek. Ya, ku aing Isa dibejakeun ku aing upamane ame diwarah maneh tah. Cih, nah jadi dibejakeun ka bapak urang. Nah, naon masalahna aing teu pirang minjem korek? Ke heula sa masalah eta masa. Ya, ieu mah harga diri keluarga sa. Sing era sa teh keluarga bebal. Aing mah pokona mah ek dibejakeun upamane. Aing kindit aing oge. Cik, nah kumaha atuh pira aing minjem korek harga diri keluarga. Nah, naon isi budak? Yo, batasi mana sia budak? Ngomong bae. Ya, anak maneh keur bingungan jok. Bingung kunaon kan? Keur bingungan budak sia teh. Heuh kunaon cek aing teh? Aing bieu curhat. Curhat apa curhat ya? Ya, yo. Heuh kumaha? Ya, geus aing ah. Fokus we langsung. Heuh. Ya. Kamu kan wah itu sia teh. Info penting ya. Ya, Silakan anak aing. Bapak deui anak maneh. Jangan ngerempet kita. Pusing dengan anak maneh itu tuh. Masya teh ulang-ulang sorangan. Kapokona keureuh. Aja itu sia teh budak-budak deui. Kapokona keureuh era sia teh harga diri keluarga. Di mana sih pasana? Ya Allah. Apa? Gopang-gopang utang? Gopang utang? Heuh di mana? Tuh. Astagfirullah. Anjing. Ya, anjing aing teh kurang apakah anjing. Aduh si goblok. Dasar budak anjing. Cek aing ge Faisal sia teh sing mikir ulah ulin teh ka awewe cek aing oge sia teh geus kieu kumaha? Naon, Pak? Naon babal cek aing ulah ulin ngotok ngeuwah teuing ka awewe teh. Cih, aya naon? Rencana cek si budak awewe sia cenah keureuh. Naon si budak mah? Ah. Minjem korek cik teh nah jadi awewe keureuh palingan tadi bejakeun ka bapak. Cok tah yo. Warah tah si. Kumaha nu benerna? Minjem korek cik teh. Nah, hageuni. Anjing. Nah sia aya Aing naon? melumpat di ditu goblok teh siang njem korek cenah kunyuk lain awewe si Faisal keureuh ai sia jig-jigana keureuh. Wasaran sia teh harga diri sia teh keluarga. Sia ku aing kebotan kunyuk harga diri cungur. Mantap yo eta. Kudu kitu. Pada yo Faisal. Ya sia teh. Pusing kau sia kalau rodo cek aing kulingnya jadi diri sia nyuk. Cuk, standar. Naon sia goblok maksudna nyebutkeun motor aing standar? Sakitu motor aing geus apaan goblok geus diorek motor aing mah. Maksudna naon sia? Ka aing nyebut kitu, ajak balap sia. Dar ku aing dilayanan di mana? Sia kunyuk ngaremekeun motor aing. Dar ku aing sia balap di mana kunyuk? Naon sia ucuk? Oh sia nyebutkeun motor keun aing standar goblok para radu. Oh, dolo tas standarna. Dolo standarna sok. Naon sia ujuk-ujuk di bore up standar sia tah. Dolo. Ji. Duh, sugan teh ngahina motor aing geus standaran. Harga standar motor aing poho. Cing, jadi era ieu mah aing kasih Isal. Aduh, Sal. Ya aing mikir para rusing kieu sia mah. Pusing ku naon sia tuh? Heuh aing keur pusing anjing ya. Aing sakeurina teh kawin heuh. Heeh. Anjing teh. Aing era. Oh, duit sia atuh mah. Lain aing era ge baru ke malam pertama aingnya. Heeh. Teu karasaeun. Teu karasaeun ku naon kunyuk? Heuh sal aing ngepor era sal aing tek por teu karasaeun. Anu aing mah leutik eta sakade kieu tah meureun tah. Aing porsan ucas atos yang ke malam pertama. Aduh, letik pisan gitu, Cuk. Heuh aing deng. Tah sakade kieu paling kita. Kieu aing mah Sarua tuh. saruan bisa gitu. Heuh, Alah, uang gedean mah kemana nya? di gedean bisa gitu. Heuh di mana aing nanya ka sia? Emang bisa aya tukangna? Nyebut nama aya cenah euy. Saha teh? Pak Haji Kosasi. Pak Haji Kosasi. Heeh. Bisa eta di gedean. Heuh bisa. Heuh, hayu atuh main leutik euy. Lah tuh yap. Ya. Heuh siap atuh. Tuh, 6.
Assalamualaikum Pak Haji. Salam, sok kalebet. Tuh Pak Haji. Maksud dan tujuan dong Pak Haji gaduh keluar naon? Iya ya Pak Haji, pamasaran kan itu abi teh. Iya cah si Ayo hoyong di agengan. Nah, jadi ka urang macam mana? Apaan sih ya deui kumu? Kapan mana ngatu ngomong? Nya sareng abi Pak Haji. Oh, yang diagengan, janten panginten tina burung pipit, tiasa janten burung garuda. Ayo tuh orang terapi badai saheula teu tiasa duaan babarengan, saurang-saurang. Anu hiji ngantosan heula panginten. Iya anu Pak Haji, sareng teh di agengan nya. Tiasa di kumaha deui, tiasa di panjangan teh Pak Haji. Nah, terapi di dieu mah tiasa secara syariat gitu nya, secara syariat insyaallah Pak Haji tiasa dibantu semaksimal mungkin terapina alami pengurutan, mungkin dibantu ku ramuan. Ramuanna benten-benten setiap jalmi sareng ukuran kan benten-benten terus sadena sami gitu nya. Nah, selain ti ukuran besar, panjang, keras, tahan lama, diabetes anu mati total, mati suri, insya Allah tiasa diterapi di syariatan ku Haji. Aduh Pak Haji, nabi mah hoyong ageng sareng panjang, hoyong sigarodong. Mereka dikumakeun. Nu abi hoyong ageng panjang, hoyong tiasa kikionan tah Pak Haji tah. Luak liuk nih. Anu di kumaha Ini ngali liuk kitu anak. Nah, secara syariat we aya nama atuh ku logika we tidak aya nu aneh-aneh, ulah nu aneh-aneh urang langsung terapi we aya nama. Kena burung pipit tina burung pipit kena burung garuda. Tina burung garuda mah kan teh aya deui burung pangagana seumpamanya itu mah ya. Yuk kita langsung terapi we aya nama. aing heula sal. Aing heula kudu sia mah cicing. Pan aing nu ka dina Pijah. Tahu Aing heula sok pagede-gede. Nah, pagede-gede cinggir aing. Cina kumaha sia. Ayo, Pak. Ayo. Antosannya seurang-seurang. Ya siap, Pak Haji. Kudu teh. Aing geus teu kuat yang gedean. Jadi bodoh bucu. Wah, bener. Asli najik maneh heuh. Cekan. Aduh, sal. Ini aing ge bener. Musia segede kumaha kan? Tah sadar geus eutik. Nu aing ge calana jadi serang pisan. Aing bisa gua pun sama.